Rokok mau ya? Rokok? Enggak sirup. Jadinya nih nanti. Cair. Nah, iwan seperti itu. Seperti banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmati rahmati summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah wa qali ya sadidal ba'si ya jabbar ya qahhar sayfal haibah wa siddati bil ba'si jabaru bi izzati wa ma nasru illa min indillah. Amma ba'd. Pertama-tama hayulah orang panjatkan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lawan kudrat iradatna taufik hidayah serta inayah urang tiasa kempel di tempat ikut serta ambil bagian kangge mensiarkan Islam melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat katut salamna mudah-mudahan dilimpahkan ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka keluargana, ka para sahabatna, tur ka umat-umatna anu mengikuti jalur ajaranna ila yaumil. Para jamaah sadayana sabadana simkuring manjatkeun tahiyatul Islam ti payun nyanggakeun salam kahormatan ka para alim ulama, para kiai, para ustad, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat anu mudah-mudahan kurang doakeun sadayana sing dipanjangkeun umurna anu barokah, amin. Mudah-mudahan dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tiasa mimpin ka jamaahna kana jalan kasayan, amin ya rabbal alamin. Nyanggakeun salam kehormatan ka aparat pemerintah, palurahna, BPD-na, RW RT-na anu sangat kusimkuring dipihormat dibanggakeunana. Mudah-mudahan sadayana para pejabat ditingkatkeun iman takwana ka Allah Subhanahu wa taala, anu siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Terakhir simkuring nyanggakeun salam kehormatan ka para jamaah sadayana, para bapak, para ibu. Berikut panitia pelaksana PHBI anu sangat kusimkuring dicintai, dibanggakeunana. Mudah-mudahan sadayana anu kempel ieu tempat aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala, tur kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin.
leuleus amat berencenanya kagojlok sareng nade hampura isim kuring diuh dina kursi nya jamaah malah para kasepuhan di haradap pala sim kuring dina kursi lantaran naon hook batur mah hayang menang kursi beak kaos bener hayang menang kursi batur mah beak tiung bener tapi Haji Uri alhamdulillah teu kudu ngabeakeun kaos hiji-hiji acan datang ka dieu tos disadiakeun kursi alhamdulillah mantap hook lah mun teu didiukan ieu para jamaah sadayana satacana sim kuring neraskeun kana naon anu baris dicarioskeun sim kuring nyuhunkeun doa ka sadayana wabil khusus ka para kasepuhan doakeun ieu Haji Uri dina ieu cacahana ulah aya fitnah ka Haji Uri ulah aya fitnah ka sadayana ngupingkeunana lantaran ieu dina muludan berkat mulud aya fitnah mulud ge ngaleuyah bener kadang-kadang rek muludan can karuh-karuh geus pas ini musyawarah teu anggeus sakali bener rek muludan polototnya jurig begitu mah salah kadang-kadang deh ngondang penceramah kayaknya panitia di paido deui ngondang kiai itu rame nya aya nu kitu ge lain eta fitnah muhulud tala matak doakeun ya Haji Uri ulah aya fitnah nyarita di paeunan para bapak sadayana para jamaah sadayana nya kitu deui di samping doakeun ulah aya fitnah hampura ieu Haji Uri memang tala kuari mah cicing dipicungeun asal mah ti saketi imah ngadeget beti awi parabna anak awi mantak mun ngomong rada merang hampura kusadayana hampura ya lantaran ieu teu bisa ngomong halus ku kolot dipicen ge kapicung teh ku bengal di dituna di saketina matak sugan aya tah mah dikapicungkeun lauk ge dipicungan marada endah lain teu buruk-buruk teuing geus ieu bisi engke dina cacahanna lobong ngomong aing dia hampura lain kumarah lain hewa tapi geus ti dituna dirobah-robah ge gati eta horeng bahasa halus eta gati kadang-kadang di sopan-sopan aya nu merenya batur mah hatur nuhun mah kadang-kadang hatur lumayan nya di bereng ucapkeun hatur lumayan kurang kutelok pan ngomong bahasa anu halus matak ieu mah hampura kusadayana bihisi bahasana teu akur jeung kahayang urang dieu salah para jamaah sadayana sim kuring bunga luar biasa ningali jamaah tempel pikeun ngalaksanakeun nyaeta peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nempok kaayaan kieu mah sarina tangeh keneh ieu kiamat tangeh keneh nempok kieu mah tapi lamun geus nempok nu aya jojogedan Masya Allah sari tereh krakato meletus salah matak teruskeun ieu muludan sanajan aya keneh dulur urang anu ngomong-ngomong bid'ah teuing ulah dihaliwukeun ulah naudzubillah min dzalik ulah sampai papasean kulantaran aya keneh nu nyarek muludan teuing cenah eueuh ti dituna ta muludan teuing ya urang tadi tu tacan si itu ge tacan tadi tu lain nya mun lamun daek nyusul maka dituna atuh panggih teh ge aya ngeun tabai ulah ikhtilafu ummati rahmatun perbedaan pendapat eta rahmat ingetkeun tala ngeun kunaon ku arinya kadangkala ieu perbedaan pendapat lain rahmat tapi busiat bener sok kadang-kadang nu ieu muludan nu itu henteu ngaledek fitnah calon neraka ceuk ieu sarua dia ge hayu haliwuna naonan ulah dihaliwukeun nu muludan teruskeun aya ti dituna lamun dek usul mah eta cenah nu ngapidah-pidah teu muludan mangga bae leus teuing kumaha di dituna bae engke urang lain gitu ulah lantaran rahmat perbedaan pendapat eta lain zaman kuari bae eta perbedaan pendapat tiba heulana keneh geus aya di zaman Rasul keneh aya perbedaan pendapat yeuh dongengna perbedaan pendapat lah di zaman Rasul naon haliwu henteu dua pamuda lempang ka luhur gunung datang ka luhur gunung teu aya cai ngaran-ngaran gunung daerah Arab di mana aya cainya di urang mah talaka gunung Karang kuari rame lantaran aya sumur 7 komo bulan mulu loba nu mandian awak di sumur 7 benar tuh tapi di gunung-gunung daerah Arab teu aya nu ngaran cai iwal ti batu be harideung nya batu aya tuh
eta kumaha dua jalma pamuda naik ka luhur gunung dur waktu salat pan teu aya cai ngalaudu teu aya cai tayamum saduaan barang beres tayamum sarolat beres salat kunaon barang beres uluk salam aya cai ceuk nu saurang deui aing malah hendek ngalaudu terus nek salat deui ceuk nu saurang aing mah moal ya Rasul ge teu nitah cenah nya teu nitah urang tala geus salat meunang tayamum manggih cai ngalaudu deui henteu cenah teu nitah hop kumaneh-maneh kitu mah kitu bae cenah ulama endek ya Rasul ge cenah tala naon teu nyarek deui lamun urang geus salat manggih cai ngalaudu deui tuh kan geus beda pendapat ulanya nu hiji mah beres salat meunang tayamum geus bae eureun nu hiji mah kalah ngalaudu deui pan saduaan ge tala bener aing tak bener si itu ge kitu bener aing tak bener si itu kumaha laporlah yeuh nu saurang anu teu ngalaudu deui kumaha bebeja ka Rasul Gusti abdi ka gunung teu aya cai abdi tayamum terus salat barang beres salat aya cai abdi teu wudu deui teu salat deui kumaha tah Gusti hade tah henteu kumaha jawab Rasul sunnati kalakuan kaula eta nu kitu tuh berarti bener ieu anu tayamum salat manggih cai teu wudu deui teu salat deui kalakuan kaula cek Rasul tuh bener aing tapi henteu ngarasa bangga aing bener si itu salah henteu geus bae cicing bae kumaha nu saurang deui salahnya aing masalah berarti ieu lapor ka Rasul Gusti abdi mah ka gunung teu aya cai abdi tayamum geus tayamum tala abdi salat geus salat abdi manggih cai terus ngalaudu deui salat deui ya Rasul teu nyarek kana kalakuan abdi model kitu harita tala teu aya parentah kitu ka Gusti kumaha jawab Rasul ieu abdi salah tah henteu Gusti dijawab ku Rasul ajroni kumaneh meunang dua ganjaran hiji nuturkeun kalakuan kaula kadua teu dititah digawean tuh jasa duanya ge endah lain mata geus ieu dina muludan ge ulah haliwu ieu muludan ieu henteu nu muludan cek nu teu muludan bid'ah geus ulah kikituanan geus bae nu muludan teruskeun nu henteu atuh henteu geus mending lu ngariung jakejona mah teu bid'ah teu naon meureun nya lagel ku bae kadinya ulah haliwana doang kamari minggu-minggu kamari tala di dieu lah diundang gawah tala daerah Cibagolo eta di dinya sok haliwu bae masinikeun masalah tarawih nu 8 jeung nu 20 ulah kudu nyieun majelis deui ulah kudu nyieun masjid deui capek ka masyarakatna geus bae hiji masjid nu 20 rakaat jadi imam nu 8 makmum menang 8 balik ganti-ganti amat hirup ieu benar ieu mah nyieun deui bae mushola ripuh masyarakatnya aduh aing tah geus bae nu 8 ulah jadi imam ulah teu endah nanti endahna aku menang 8 bubar ge imam cilaka kadang-kadang aya perbedaan pendapat nu ieu maca bismillah nu ieu henteu geus nu teu maca bismillah jadi makmum nu maca bismillah jadi imam engke kumaha keur teu maca bismillah ge eta mah endah komo lamun maca bagatian amat hirup ieu bener ieu mah Islam ceunah katerangan ti dituna mah ihtilafu ummati rahmatun perbedaan pendapat eta rahmat tapi kunaon kualina kalah busiat salah berita tah salah urang narima beritana ieu sigana salah urangnya coba ge cek beja kadu eta seungitnya amis kunaon barang diasaan can karuh diasaan diambuan geus bau tah salah berita tah salah kadu tah salah urangna nu meulah kadu sigana salah urangna nu meulah kadu sigana kaduna raga kana tahi meureunnya dibelah tala ku urangnya ku golokna nu bau tahi irungna rada teu damang meureun corona deui nya aambeuna tahi sigana eta lain kaduna nu bau tahi lain urangna sigana geus ieu ge dia perbedaan pendapat ulah dihaliu-haliukeun geus tah duang kamari urang ngalaksanakeun naon ngaleupet di dieu henteu ngaleupet teruskeun ngaleupet tah memang lamun disusul disiaran tina Al-Qur'an mual aya disiaran tina hadis Rasulna mual panggih
disusul ka Mekah ka ditu nu ngayakeun ngaleupet dina bulan Safar moal aya tanggal kalapan lagi eueuh di ditu mah bener naon pucuk korma nya moal aya mun lamun nek disusul ku urang ka dituna dipapai tina katerangan-katerangan hana aya yeuh jang bahan yeuh bisi nu tacan apal nu geus apal bejakeun ulah ngaleupet be kadang-kadang ditanya nadi ngaleupet geus pokona mah bawa kasan beh ulah kikituanan bejakeun naon eta tujuanana awas tala urang sebab hiji ibadah eta urang kudu nyaho heula lamun teu nyaho bisi salah ulah wakana gawean hiji perkara lamun tacan nyaho kana judulna awas tah nya aya dongengna pan baheula boga kayu gede na ge ditatahan bae kumanehna yo bedu ngalewat jangan tamang yin parahu teu endah parahu mata maleutik teuing nu endah mah lisung buru nek lisung karena lisung teu nyaho deui hayu bae kumaha ditatahan di lekongan jol bejeuna melewat mang jangan eta jang nyeun lisung leutik teuing lisung mah cenah eta mun jang tongtrong mah endah geus cekin tongtrong burung karena tongtrong teu nyaho di tas eta ditatah deui bae dibolongan deui bae kumaneh jol nu lewat mang jang naon tongtrong leutik teuing tongtrong mah mun jang panabeuhna mah endah geus jang panabeuh tongtrong burung tuh nya kumaha eta datang deui jang panabeuh tongtrong cenah nya ditanya ku batur leutik teuing ku aing buru jang panyohil tuh akhirna mah kayu gede sampai kenca jadi panyohil ku teu nyaho kana muna mantak awas tadi nang ngaleupet tala sanajan batur ngabidah-bidah teu bidah teu naon susul kurang tadi tuna mana kitu ti dituna tala Allah dina rebo wakasan dina rebo bulan Safar nya rebona rebo wakasan mun urang mah rebo pamungkas rebo terakhir Allah nurunkeun bala ka langit dunia cek hiji katerangan 320.000 eta bala panyakit diturunkeun ku Allah taala nya campur meureun corona segala aya nya nya corona sok muludan terus hade eta gagah eta lolobahna mah eureun muludan tapi kadu hauk terus ieu mah pasar picung naon sieun ka corona la mau tapi corona mah tapi goiri teu paeh ku corona ku jadi beuteung ge modar ka jelema nya ieu mah sieun ka corona musim corona baheula nya tahun-tahun baheula kamari tala 2 tahun ke belakang haditu loba jelema nu dites ku Allah kaimananana kiai ustad santri loba nu sieun modar ku gara-gara corona aya nu paeh teh dek nyolatkeun pasar picung lembur di dieu bae ti imah di dieu kabelah ditu 12 nu paraeh teu aya eta lolobana mah ustad kiai sieun nyarolatkeun untung haji uri loba borongan gede imam nu 100.000 po nya ja alhamdulillah can waktuna meureun modarnya hirup teh bae lolobana mah sieun kana corona tah eta dina rebo wakasan Allah nurunkeun bala teh ini mah keur iklan heula urangnya naon tengah judul cenah naon kitu judulna ieu hah temana naon meneladani kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan ajaran-ajaran agama Islam kayak urang tema namanya geus teh tala gaya mah hajuri mah lain TV teu bisa disetel hajeun teh judulna kitu kumaha kahayang ieu mah teuin teruskeun bae teruskeun nek didengekeun lajuna didengekeun close teh hajeun nek bubar balik atuh hajuri ge ya urang nerangkeun heula tah sapar tala bisi encan nyarahoeun eta sapar eta pan Allah nurunkeun bala ka langit dunya dina rebo terakhir bulan Safar bahkan ku Syekh Ahmad Dairobi mah katempo cenah ge eta murudulna ti luhur langit eta ai ku urang urang maulakan bala ti Allah nu diturunkeun nya urang mah kadang-kadang nyaran golok ge nek ka kebon lieur benar nuneun urang boga-boga urang nek ka kebon lalanjung nyaran golok di mana buaya beak pamajikan dicacaplaknya sarbo amana dia golok ieu benar komo urang menempo bala nu diturunkeun ku Allah mah tuh tah eta kan turun bala sedangkan lamun disusul ka dituna kumaha ceuk Rasul tah lamun kadatangan bala lamun aya bahaya aya panyakit nya cek Rasul as-shadaqatu tadfa'ul bala sedekah nyegah bala tuh kan aya ti dituna berarti lamun disusul mah nya
urang ngaleupet eta kan tujuanana sodako atuh sodako ieu cenah ngantik jieun leupet atuh geus bae ngejo mantak naon ih lain kitu eta nyieun leupet meunang ulama Banten ulama-ulama batur mah teu aya nu ngaleupet dina bulan Sopar ngeun aya ge di daerah Banten lantaran naon ulama Banten ngayakeun tafaul naon tafaul ngadoa ngeun make tingkah laku henteu make sungut henteu ngucap ku Allahumma henteu ya Allah henteu tapi make kalakuan ngeun di hatean sedengkeun lisanul hal absahu min lisanil maqal ucapan tingkah laku eta leuwih pasehat daripada ucapan ku ngomong nya urang ngajak ke masyarakat yuk urang berjamaah ustad nangun ngomong doang berjamaah telok ditulut moal ustad lagi ngusuk cenanya lah ayo urang giatkeun ya muludan sodako ih pamimpinna teu ngilu sodakohan diturut moal kuduna yuk sodako yuk ti aing 10 juta hae dari ya sabaraha nambahanana ya aja lu nambahan kege bener tuh tingkah laku urang tah mata tak ulama Banten ngayakeun tafaul sedangkan kateranganana innallaha yuhibbut tafaul Allah cintaeun ka jalma anu tukang tafaul ngadoaku tingkah laku ngaleupet eta lir ibarat baheula mah sok aya kolot mun daerah Cianjur mah saketika ditu